Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ikhwatu iman, sidang tarawih undangan Allah Subhanahu wa taala, puji miwah syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran nikmat anu dipaparin ka urang sadayana, tikawit nikmat iman, nikmat Islam oge nikmat sehat anu katampi ku urang sadayana dina danget ayeuna. Alhamdulillah urang sadayana masih tiasa ngajalankeun konsisten ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Boh ibadah anu siang kurang dilaksanakeun nyaeta ibadah saumna, ibadah wajibna oge, tangtos ibadah atanapi amalan-amalan sunnahna anu dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana urang sadayana aya dina sasi Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah panginten urang tos nincak kana 20 dinten bunya. 20 dinten. Berarti insyaallah 10 dinten deui urang baris lebaran gitu. Amin. Tikawit ayeuna panginten da biasana nu sok ngetang mah ibu-ibu maksudnya. Makana tikawit ayeuna panginten ibu-ibu sadayana gerak karumbah keler teh Bu. Atos. Alhamdulillah. Keun we kumbah heula isi nama engke gesok aya gitu. Upami teu aya dina waktosna seueur silaturahmi insyaallah berbagai macam kueh-kuehan seueur tiasa ku urang dicicipi. Ikhwatu iman rahimakumullah, tangtos tujuan urang sadayana ngalaksanakeun ibadah saum teh salah sawiosna nya anu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-Baqarah ayat 183 nyaeta urang sadayana teh sangkan janten jalmi anu takwa ka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai jalma-jalma anu ariman, diwajibkeun pikeun anjeun sadayana ngalaksanakeun ibadah saum sakumaha parantos diwajibkeun pikeun umat terdahulu la'allakum tattaqun. Janten tujuan urang sadayana ibadah saum ka Allah teh salah sawiosna dina Quran surat Al-Baqarah ayat 183 nu kahiji nyaeta la'allakum tattaqun. Sanes ibadah saum teh ngan saukur nahan lapar sareng haus hungkul, tapi tujuan utama eta takwa ka Allah. Dari nahan lapar sareng saum, nahan lapar sareng minum hungkul mah yakinlah sadayana ge tiasa, tapi naha urang tiasa ujungna saparantosna urang ngalaksanakeun ibadah saum teh urang bener-bener janten takwa henteu kitu. Panginten eta nu dipilari ku urang mah. Makana tangtos lamun leres urang janten jalmi takwa mah sagala rupi persoalan kahirupan dunia tingkah laku urang teh moal jauh tina Al-Qur'an. Upami numutkeun takwa teh naon Bu? Secara umum tangtos pada uninga naon rupi anu diparentahkeun ku Allah jeung naon rupi anu dilarang ku Allah eta teh takwa. Secara umumna da yakin urang ge nya Bu, parentah Allah mah ku urang dilakonan, nya larangan Allah ku urang di
dikantunkeun kitu nya sok sanaos aya saalit-saalit mah berarti aya pikeun urang teh hoyong janten jalma anu takwa. Tadina bulan sasih ieu Ramadan disebatna bulan tarbiyah pendidikan pikeun urang sadayana, maka hasil tina Ramadan ieu teh sanes ayeuna ditinggalna teh. Ayeuna bring ieu taraweh seueur, nu saum seueur, da memang waktosna gitu. Nah, engke jaga saparantosna rengse dina ngalaksanakeun ibadah Ramadan bakal katingal mana jalma anu takwa leres-leres teh anu ayeuna saum engke dina sasi satos Ramadan dilajeng ku saum Senin Kamis, dilajeng ku saum Ayyamul Bid, dilajeng di atanapi satiasa di saum Daud gitunya. Anu ayeuna ruang riung taraweh bunya anu dina sasi selain Ramadan makan namina teh sanes taraweh tapi tak hajudnya. Dina di dieu dina sasi Ramadan disebatna taraweh mah rengse we ibadah saum Ramadan, rengse dina sasi Ramadan maka nincak kana sasi Syawal disebatna tahajud. Nah, urang engke janten tiasa ditinggal. Ya, tiasa ku urang ditinggal katakuan urang teh naha bener hasilna leres tina sasi Ramadan teh. Urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah taraweh lajeng deui engke di lajeng ku salat tahajud. Anu biasa urang ayeuna infak sedekahnya masihan tuangeun dina sasi Ramadan mah bro-broan gitu. Da urang teh terang da pahalana dilipat gandakeun. Tah engke ditinggal Bu dina sasi satos Ramadan. Naha masih keneh sami. Ya. Naha masih keneh sami bahkan leuwih ningkat gitu. Atanapi lebih turun, maka tiasa katinggal ku urang sadayana. Nah, Bapak Ibu sadayana adu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Kantun ningal introspeksi kana diri urang sadayana saatosna rengse ibadah Ramadan ieu urang wantun keneh atanapi masih keneh teu ngajalankeun ibadah anu aya dina sasi Ramadan teh, masih keneh teu urang teh barang bere ka batur kitunya, masih keneh teu urang bro kitu masihan tuangeun ngaluarkeun harta kanu teu mampu teh gitu, masih keneh atanapi teu apa ngan saukur dina sasi Ramadan hungkul gitu. Tah eta panginten tiasa ku urang di introspeksi. Ku sabab kitu tangtos da ari jalma anu bertakwa mah pasti bakal kenging kautamaan ti Allah. Salah sawiosna Bu, lamun urang leres janten jalmi anu bertakwa, maka saur Rasulullah atanapi saur Allah Subhanahu wa taala urang teh baris dipasihan solusi dina sagala rupi permasalahan. Sanes dileungitkeun tina masalah sanes. Da ari masalah mah sadayana pasti gaduh gitu. Tapi ku Allah dimudahkeun dina masihan solusi tina nyelesaikeun hiji ujian, hiji permasalahan. Jalma takwa mah kitu. Ya, jalma takwa mah henteu sieun Bu aya ujian teh. Justru dihadapi leres-leres. Ku sabab salah sahijinya kanggo ningkatkeun katakwaan ka Allah. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-An'am anu ngandung hartos jeung jalma-jalma anu berjalan di atas jalan anu lurus berarti jalan anu ku Allah diridhoi, maka Allah bakal nunjukkeun jalan-jalan anu lurus pikeun maranehna. Tak berarti lamun urang bener aya dina jalan anu hade, dina jalan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, masalah naon anu aya dina diri urang rek masalah naon we ekonomi atanapi naon we kahirupan rumah tangga tenang we da urang mah gaduh Allah gitu. Maka saur dina kitabna Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin jalma-jalma anu bertakwa teh bakal dibere solusi ku Allah Subhanahu wa taala dina mayunan masalah jaleng kesulitan. Maranehna bakal dipaparin hidayah serta petunjuk ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh saur dina kitabna Al Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, jadi jalma anu takwa mah leres. Lamun bener-bener kitu ge urang bertakwa. Sebab kan seueur jalma
nya urang teh can tangtu ieu teh naha urang teh bener teu ibu urang teh tos janten jalmi takwa cinggu nya lamun urang bener tos janten jalmi bertakwa kantun tinggal engke dina Quran surat Al Imran ayat 103 nya dugi ka 104 105 dina Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dugi ka ayat 4 tah eta teh ciri jalma-jalma anu bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas. Maka lamun ibu bapak hoyong uninga saatosna rengse Ramadan teh naha urang teh tos janten jalmi takwa teh teu acan gitu. Sok we patokanana eta surat Al Imran ayat 103, surat Al-Baqarah ayat 2 jeung saterasna. Cek ku bapak ibu sadayana ke saatos Ramadan atanapi ayeuna we. Lamun aya beureun ciri-cirina sifat-sifatna eta berarti alhamdulillah kantun urang panginten menyadari apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anu tadi teh disebatkeun Allah bakal maparin solusi pikeun jalma anu takwa kamudahan maka nalika urang dipaparin ujian nalika urang dipaparin musibah boh musibah naon wae tetep urang mah kudu yakin ka Allah leres uihkeun deui ka Allah gitu tah eta teh cirining jalma anu bertakwa tah mudah-mudahan saparantosna urang sadayana rengse dina ngalaksanakeun ibadah saum bener urang teh sesuai naon anu dipikahoyong ku Allah oge naon anu dipikahoyong ku urang sadayana nyaeta urang janten jalmi anu bertakwa sajabana panginten dina surat Al-Baqarah ayat 183 dugi ka 188 urang teh saum dina Ramadan teh tujuanna aya 4 nah salah sahijina nyaeta tos we takwa we ka Allah Subhanahu wa taala tah mudah-mudahan ku katakwaan urang Allah maparin kanikmatan kasehatan tangtosna rahmat pikeun urang sadayana sangkan naon anu dipikahoyong ku urang sadayana teh di akhir dina kahirupan urang di yaumil kiamah urang bakal dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sakitu panginten ibu ieu mah saukur panginten kanggo nurunkeun ieu naon namina teh tuangeun nya dina patuangan bilih berat teuing gitu tungkulna gitu nya tah saalit ke seueur nama panginten dina kuliah subuh upami aya nah sakitu panginten Bapak Ibu sadayana wabillahi taufik wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.